Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia, salam literasi. Simkuring ayeuna nuju sareng Anas, salah sahiji murid penunjul anu gaduh kabisa gitu nyaeta ngadalang ya, ngadalang. Mun Anas nya? Mun. Terus kami ngadalang teh aya sataun mah mun. Padahal Dilanjutkan. wayahna anu can ngirim upeti kudu titah ngirim ka ngalamun sawaya acan anu teh acan bagus di negara Amarta Upeti teh jadi tiap kali teh kuda masihan ngintunan ya seserenan lah gitunya ka penguasa gitunya. Dijawab kumaha hayat itu biasana sanu ngajawab di tokoh pawayangan teh. Pami pareta mah teh bawa langit aya raja aya wakilna tapi pati sareng senopati wakil eta wakil nya saurna teh anu teh acan ngirim upeti mah negara Amarta Diwakilan ku saha negara Amarta? Bima Kumaha seungan Bima tah ngawal tadi tapi nya ku Bima teh dicare rumah nyaretna ya Bima. ai terido boga adik suka buru ka juri terido Oh gitunya halus saya bisanya gitu mah Aisal Arjuna kumaha tah? ada rungu Arjuna Ngantuna kumaha Arjuna? abdi teh bayu kagaduhan anak sakti mantraguna buru ka juri sia daripada sia buru ka juri sok raja sia tau guru sia nu jadi bikin guru si harapan ai Saya misalnya alhamdulillah luar biasanya dan cerita pedalangan mah panjang pisan saya kan. jadi dalam pesantren nya ada pesantren ngawas oge Oh masantren dalang masantren naos oge nya pamit eta. ke keilmuan ya stres Oh laras-larasnya. udah Ya alhamdulillah nya tiasa babagi sareng urang sadayana tah ieu Anas di SMK Negeri Sukasari anu gaduh pangabisa nya salah sahijina ngadalang. Alhamdulillah nya teras ngalestarikeun budaya Sunda. Salam literasi kanggo orang Sunda salam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. sami-sami